Alhamdulillahirabbil alamin rengse lungsur kawalna den nanang gitunya apa mudah-mudahan ulang ngajantenkeun tunggul sirungan catangan mata ngajantenkeun supaan masih keneh aya sababaraha anu sejak lungsur kaweul dina ieu kasepetan di antawisna aya ti para mahasiswa mahasiswi KKN Maksum oge panginten aya pangersana Bapak Asep Rawa itu mun nya anu teu acan lungsur kaweul anu tanapi nu teu acan dikapayunkeun ieu mah atuh si Abah eta hiji deui si Abah hiji deui sok mangga tiasa merapat wae mohon tiasa merapat wae panti kasih kuring ka mau dina lungsur lungsur kaula ti kasepuhan mohon alhamdulillah ulan ya sok oke sabadana si Abah supaya siap-siap wae ka mahasiswi ya pada persiapan
nyanggakeun lungsur kauna dina ibing tepak dua na kita mohonnya ulan. Alhamdulillahirabbil alamin rengse nyapa kaulanana gitunya. Sate acana panginten ngalajengkeun dina ibingan anu salajengna sim kuring bade tumarosela mohon ka para panitia kumaha lampu hejo masih keneh menyala. Kulan kumaha sok tiasa lampu hejo masih keneh menyala. Bagoler. Ke. Janten ieu teh anu bade lungsur kaul mah masih keneh seueur kitu nya. Nanging panggitan waktos anu dipasihkeun ku para panitia kasim kuring sapara kanca khususna dina midangkeun seni pencak silat mung kantun hijieun deui cenah tah kumaha bade dilebetan ku saha bade ku mahasiswi atanapi bade ku Abah Goler sok. Kulan tah kitu sok mangga ka mahasiswi pangitan supaya siap-siap ya mohon tina marge waktu oge parantos mepet gitu mohonnya sok mangga ka mahasiswi oge mangga tiasa kapayun wae oge diteraskeun disambung ku Abah Goler mohon margi lampu merah sudah hampir menyala. Nyala gitu ayeuna teh geus hampir koneng eta lampu teh nya. Nya sok kumaha mohon cenah gitu nya. So, langsung wae ke payun. Supaya ke lungsur kawana ti mahasiswi kulan sami-sami sadayana kita diajar mohon kulan yang ke lungsur kawana
ti mahasiswi Maksum. Mudah-mudahan cita jantan tontonan kamu orang sadayana titik pamicu karena semangat orang sadayana di mana hudang wayangkeun khusus dina pilihan nanti seni